بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Nu mantak nu hebat mah ye doa Siti Rubayatul Adawiyah urang apalkeun nya terutama ku kaum Hawa ye doa na pohara jasa bisa sakali hebat ya ilahi makana nasibi minad dunya fatihi lil kafirin wa makana nasibi minal uqba fatihi lil mu'minin wala uridu minad dunya illa dzikraka wala minal uqba illa ru'yatak ya arhamar rahimin ta eta doa waliyatullah Siti Rubayatul Adawiyah. Urang teka panggih jeung Siti Rubayaana teka zamanan kuburanana jana aya 3 di dunia. Lain lalagaan yang mau. Di urang ge kuburan teh Syekh Yusuf teh aya 7 di dunia kuburanana. Syekh Maghribi teh aya 3 di dunia. Kemudian kitu aya 9 kuburan teh loba jasa. Urang mah nyaho aya eueuh di kuburan ge bakal. Taya Siti Rubayatul Adawiyah iya tah di Basrah aya kuburanana di Basrah aya di Mesir aya Rubayatul Adawiyah mah kuburanana di Yaman aya kuburan Rubayatul Adawiyah tah ieu kuburan waliyatullah sarua jeung Wes Kurni teh kitu kuburanana kitu di Uzbekistan aya kemudian di dia di Baghdad aya Wes Kurni teh tungtung Baghdad aya Wes Kurni malama aya nu ngaku di Yaman ge aya Wes Kurni anu ku kawalianana dicaritakeun ku Kangjeng Nabi nu pernah didongengkeun ku kaula ieu mah ieu Siti Rubayatul Adawiyah talar doana sakali deui ilahi makana nasibi minad dunya fatihi lil kafirin wa makana nasibi minal uqba fatihi lil mu'minin fala uridu minad dunya illa dzikraka wala minal uqba illa ru'yatak tah eta tah ya arhamar kedatang ka imah talarnya babacanya pihartieuna na ieu mantap jasa ilahi he pangeran abdi andai kata aya bagian abdi tina dunia Gusti mere dunia di dunia jang abdi Gusti abdi mah teu hayang pangbikeunkeun bae dunia bagian abdi ka kafir wabeh jang kafir lamun aya bagian abdi di akhirat ganjaran abdi mah teu hayang ganjaran fatilil mukminin ganjaran abdi bikeun ka mukminin kabeh abdi mah dunya di dunia teu hayang pangbikeunkeun ka kafir ganjaran di akhirat mun deuk dibere teh mah abdi mah teu hayang bikeun kanu hayangeun ka mukminin abdi mah teu hayang dunia teh hayang ganjaran hampir ngarempot deui yang moal dibaca ka nya moal mah doa teu kira-kira cek tadi mah ditalar aja kieu mah wah cenah ngawarung bangkrut aing ge. Tadi mah resep bae jaknya lah hayang lah zakana. Pala uridu minad dunya abi mah teu ngarepkeun tina dunya ila zikraka kecuali eling ka Gusti abdi mah di dunia cukup bae rindu ka Gusti eling ka Gusti zikir ka Gusti geus sakitu abdi mah teu hayang dunia saeutik-eutik acan bikeun ka kafir kabeh sebab dunia mah ngajauhkeun diri abdi ka Gusti sebab dunia mawa poho ka Gusti sebab dunia mawa cilaka jaga di akhirat mani bikeun ka kafir tanggung cilaka nya mah Rubayatul Adawiyah teu kira-kira tah ngadoa masyaallah lamun abdi bakal dibere ganjaran abdi teu perlu ganjaran Gusti bikeun ka mukminin nu hayang ganjaran teu hayang saeutik-eutik acan hayang naon atuh cak Gusti Allah abdi mah di dunia hayang ileng inget bae ka Gusti hayang zikir bae ka Gusti di akhirat abdi mah teu hayang naon hayang deuleu doa ka Gusti geus sakitu di dunia hayang zikir bae boga rasa nikmat zikir di akhirat hayang deuleu ka Gusti aduh geus sakitu atuh teh mah pangarna di eta mah bakal naon kos kitu mah di sorga sabada Gusti teh mah Gusti teh mah di sorga bae tuh mangga teh mah nu kos kitu mah malah di neraka mah ya tuh sabada cek eta
geus kos kitu bae kula mah hayangna. Endek ditalar endek. Itu kuat dong tah ngadengin urang kos kitu dah. Gusti lamun abdi dibere bagian dunia geus ulah dikabdikeun ka kafirkeun bae. Ka anak atuh ulah anaknya cilaka. Beneran ieu mah ka anaknya ulah cek. Sugan itu ieu mah kata tangga ulah. Naon sebabna? Begitu ditanya ku ulama, Rubeah, eta ngadoa sia kos kitu amat kumaha atuh lamun eta bagian sia dunia dibikeun bae atuh kata tangga. Mah ulah. Emang kuna tatanggana mukmin. Lamun nyana aing mere dunia ka mukmin haju ku Allah diijabah engke nyana bisa sugih. Ku sebab sugih nyana cilaka berarti nyana jauh jeung Allah, berarti jauhna nyana jeung Allah gara-gara aing mere ka nyana. Hayang aing bikin kukuman. Geus kakapirkeun bae kabeh. Kakapirkeun. Engke tetangga susah kajeun, penting ka sorga. Anak susah, masalah sakena, penting mah ka sorga. Pemikiran geus eueuh duniaan saeutik-eutik aja. Nya nama mun neuleuh tukang karung nya mah jarijin. Jariji sama aing. Saku bahan teh kebo cenah aing. Para doa ya Allah. Sakitu bae abdi bah. Teu boga harapan di dunia kecuali zikir ka Gusti, eling ka Gusti per detik per menit. Jeung di akhirat teu aya deui kecuali ningali langsung ka Gusti. Sakitu kahayang abdi mah. Geus tirik. Ya Allah.